Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng Ibu Santi dina pangajaran basa Sunda. Wilujeng nyakseni. Iklan layanan masyarakat. Pengajaran bahasa Sunda kelas 7 semester genap. Ruanganan iklan. Iklan dina Kamus Besar Bahasa Indonesia atau napi KBBI nyaeta warta pesenan pikeun ngarojong jeung ngolobalareang ngeunaan barang atawa jasa nu ditawarkeun. Pawaran kabalarea ngeunaan barang atawa jasa anu dijual atawa dipasang dina media massa saperti koran jeung majalah. Cindekna jadi iklan atawa sambung layang mangrupa salah sahiji cara pikeun ngawanengkeun, nawarkeun atawa mere informasi ngeunaan hiji barang atawa hal. Jadi iklan itu bisa disebut juga sambung layang. Salah satu cara untuk memperkenalkan, menawarkan atau memberikan informasi tentang satu barang atau hal. Iklan dumasar wanguna. Iklan berdasarkan bentuknya. Iklan dumasar wanguna kabagi jadi 3. Aya iklan baris atanapi iklan mini, iklan sandi, sareng iklan kulawarga. Iklan baris atanapi iklan mini hartina iklan leutik tur singget anu diwangun ku sababaraha jajar. Ieu contohnya ibu nyandak contoh bahasa Indonesia lowongan kerja. Dibutuhkan tenaga penjahit umur 19 sampai 30 tahun. Disingkatnya DBTHKAN dibutuhkan THN tahun lulusan LLSN SMK Tata Busana itunya maksudnya setidaknya pernah kursus Lokasi Bandung Barat berminat hubungi 08 hiji sekian. Jadi iklan baris itu iklan yang hanya terdiri dari beberapa baris gitu ya, singkat banget. Anu kadua nyaeta iklan sandi. Hartina iklan nu dibarengan ku tanda khusus atanapi sandi anu kudu dicutat ku nu macana. Sangkan sumber pananya atau jawabanana babari kanyamuan. Jadi ayat sababaraha tanda khusus yang oleh pembacanya itu harus dicatat. Ieu contohna global warming mengancam keselamatan planet bumi. Jika Anda mencintai planet ini, jika Anda mencintai anak cucu Anda, bertindaklah sekarang juga. Itu naon sih maksudna? Jadi orang teh kudu neliti heula. Tah urang teh searching heula global warming. Oh, global warming teh pemanasan global anu bisa ngarusak bumi gitu. Ituna urang teh kudu nyaah ka ieu planetnya ka bumi. Supados anak cucu urang teh biasa merasakeun kesenjukan atanapi keendahan aya di bumi ini tentunya di planet ini. Nah gitu contohnya. Jadi dianalisis heula iklan sandi. Anu katilu nyaeta iklan kulawarga. Iklan nu eusina mangrupa warta pikeun kulawarga seperti kalahiran, tepang tahun, papacangan, kawinan, pipisahan, kapapatenan atanapi anu pupus kitunya jeung saterusna. Ieu contohna kamarinya urang tos ditinggalkeun dikantungkeun ku guru urang sadaya nyaeta almarhum Syekh Ali Jaber kitunya. Sadaya orang Indonesia teh kacida sedihna gitu ngadangu Syekh teh pupus kitunya. Urang doakeun mugia Syekh Ali Jaber teh ditampi iman Islamna dicaangkeun pekuburanana sareng urang sadaya nu dikantunkeunana sing dipasih keikhlasannya, amin ya robbal alamin. Ieu contohnya ieu teh iklan oge disebutna. Jadi mere informasi kayaknya mere informasi ka balarea gitu. Iklan dumasar tujuan.
Iklan dumasar tujuan kabagi jadi dua, anu kahiji iklan dagang, anu kadua iklan layanan masyarakat. Iklan dagang nyaeta iklan anu ditujukeun sangkan masyarakat meuli produk nu diiklankeun. Jadi iklan dagang tuh emang benar-benar iklan untuk mempengaruhi masyarakat, mengajak masyarakat membeli produk yang ditawarkan. Iklan layanan masyarakat nyaeta iklan anu ditujukeun ka masyarakat bari henteu miharep keuntungan. Maksudna umajak atanapi ngajak sangkan masyarakat migawe pagawean anu hade atawa ulah ngalakukeun pagawean anu goreng. Anu dipiharep sangkan kaayaan bisa leuwih hade, utamana pikeun balarea ka hareup. Jadi iklan layanan masyarakat itu adalah iklan yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang harus dilakukan yang baik dan tidak melakukan hal-hal yang buruk. Babandingan ciri iklan dagang jeung iklan layanan masyarakat. Anu kahiji iklan dagang mah komersial, artina ngarah menang keuntungan. Sedangkan iklan layanan masyarakat non komersial, artina henteu ngarah piuntungan. Anu kadua iklan dagang mah nyaeta ngadagangkeun barang atawa jasa. Sedangkan dina iklan layanan masyarakat eueuh unsur produk, boh barang, boh jasa. Anu katilu iklan dagang, anu masang iklan dagang nyaeta perusahaan dina barang atanapi jasa anu diiklankeun. Sedangkan iklan layanan masyarakat anu masang iklan layanan masyarakat nyaeta yayasan atawa organisasi sosial anu henteu neangan keuntungan. Anu kaopat, tujuan iklan dagang ngajak masyarakat supaya meuli barang atanapi jasa nu ditawarkeun diiklankeun. Sedangkan iklan layanan masyarakat tujuanana mangrupa atikan, anjuran, atawa uar pangajak pikeun ngalakukeun hiji pagawean hade. Anu kalima, iklan dagang mah miboga target anu khusus dumasar kana barang atanapi jasa anu ditawarkeun. Contona iklan Pampers gitunya. Iklan Pampers targetna nyaeta ka bayi alias ka ibu-ibunya khusus gitu. Kanggo bayi gitunya, tanapi aya oge Pampers kanggo sepuh urang nya nini aki gitunya biasa ngangge iklan dagang. Terus iklan layanan masyarakat mah miboga target anu leuwih lega ambahanana. Jadi iklan masyarakat mah layanan masyarakat mah targetna teh sadaya masyarakat, lapisan masyarakat, rek masyarakat anak-anak, dewasa. Contohnya kan tentang corona gitu. Nyeun iklan corona berarti ke masyarakat supados urang teh mencuci tangan, memakai masker, tidak berkerumun, tah gitunya contohnya. Hal-hal anu kudu diperhatikeun dina iklan layanan masyarakat. Hal anu kudu diperhatikeun dina iklan layanan masyarakat anu kahiji komunikasi. Nyaeta media pikeun nepikeun pesen-pesen anu tangtu. Jadi sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Salian teh eta komunikasi teh mangrupa alat pikeun mangaruhan balarea. Jadi ini komunikasi itu sebagai alat untuk mempengaruhi masyarakat. Salajengna dina komunikasi teh ditepikeun secara persuasif, uar pangajak, saran-saran jeung sajabana. Jadi persuasif itu untuk mengajak atau memberikan saran-saran. Salian teh eta anu kadua hal nu kudu diperhatikeun teh nyaeta atikan tanapi pendidikan. Namun sih artina teh ngatik, ngadidik masyarakat serta ngarunjatkeun kasadaran masyarakat kana hiji perkara. Jadi untuk mendidik masyarakat supaya meningkatkan kesadaran masyarakat ya dalam suatu hal.
Salian teh eta dina atikan teh anu dipiharep bisa ngarobah parikolah atanapi tingkah laku masyarakat. Jadi harapan dari pendidikan itu supaya bisa merubah tingkah laku yang ada di masyarakat, utamanya merubah tingkah laku yang buruk ya menjadi lebih baik. Salian teh eta anu katilu nyaeta seninya anu perlu diperhatikan dina iklan layanan masyarakat. Namun sih artinya seni gitunya dina iklan masyarakat teh nyaeta alat pikeun narik perhatian. Jadi untuk menarik perhatian gitu ya si iklan layanan masyarakatnya supaya masyarakatnya membaca gitunya. Kan biasanya iklan layanan masyarakat berupa poster gitu ya, ada gambar-gambarnya gitu. Jadi wah tertarik nih untuk membaca. Nah gitu. Salin teh eta seni dina iklan masyarakatnya maksudna mangrupa ebrehan ajen inajen seni. Jadi mencurahkan gitu ya nilai-nilai seni gitu di iklan teh. Media anu dipake pikeun iklan layanan masyarakat. Anu kahiji audio, iklan anu kadenge. Contohna radio, wawaran atanapi pengumuman. Contohna nu sok diumumkeun di masjid, musola atau sanesna. Anu kadua visual, iklan anu katingali. Contohna poster, pamflet, baliho, spanduk, buklet, stiker, jeung sajabana. Anu katilu audio visual, iklan anu kadenge jeung katingali. Contohna dina televisi atau napi TV atau zaman ayeuna mah sok aya dina internet. Mediana bisa YouTube sareng anu sanesna. Mung sakitu anu dipikahatur, hapunten bilih ibu saeur kalepatan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.